Kepluk engang ragrag kana cai awakna nangkara atuh puguh we teu bisa eundeuy hiber gawenangan roroesan bari jangjangna kekeleperan sangkan teu diteuleum tapi lila-lila mah engang teh ngarasa ripuh komo deui sanggeus jangjangna beuki baseuh mah manehna geus ampir-ampiran ngerelep. Sabot kitu, Jol aya ti kukur kalebah dinya. Waktu nenjo engang keur kekeleperan, dina cai ti kukur gancang macok regang, terus disodorkeun kalebah engang. Sok tah muntang kana regang, ceuk ti kukur ka engang. Engang rikat ngarangeum regang terus ngarayap ngajauhan beungeut cai kuti kukur dibantuan da bisi ragrag deui kana cai. Nuhun kisila omong engang kuring geus ditulungan ku anjeun cacak mun bieu teu gancang-gancang di sodoran regang mah meureun kuring teh geus dikerelep. Teuing kudu kumaha kuring males kahadean kisila ceuk engang. Ah kuring mah teu miharep balesan walon ti kukur. Kapan ari silih tulungan teh kewajiban urang. Mun aya batur keur meunang kasusah ku urang wajib ditulungan samampuhna. Nya sakali deui kuring ngahaturkeun nuhun omong engang geus kitu mah geleber we deui hiber. Dina hiji mangsa ti kukur keur eunteup dina dahan bari ngelak di sada. Ti kukur kuk kuk ti kukur kuk kuk kitu cenah. Ti kukur teu apaleun yen dihadapeun tangkal teh aya paninggaran keur ngintip. Bedil mimisna geus dikokang ngan kari ngabekaskeun. Malah ku cubung bedil teh geus dilelempeng kana dada ti kukur. Sabot kitu engang anu kungsi ditulungan ku ti kukur teh hiber deui kalebah dinya. Barang nenjo ti kukur keur diintip pati teu antaparah deui engang ngawahan terus nyeureud ka paninggaran anu keur ngadodoho ti kukur. Peletak tarang paninggaran teh diseureud kacida wae ruaseunana nepi ka bedilna ragrag. Tarangna karasa nyeri mani pohara kangaranan diseureud engang teh keur panas jeung peurih teh nyanyautan deui. Sarta bareuh saharita keneh barang ngadenge aya nu ngaguluprak ti kukur asa kagebah terus hiber tina dahan. Breh katenjo aya paninggaran keur ngusapan tarangna. Dina pikirna si ti kukur kunaon eta paninggaran teh. Anu bareuh bari digigereunana aya bedil ngagoler. Atuh teu we ti kukur teh nyangka yen dirina cikeneh geus didodoho. Anu bareuh bari digigereunana aya bedil ngagoler. Atuh teu we ti kukur teh nyangka yen dirina cikeneh geus didodoho rek di bedil. Tapi kunaon bedilna ujug-ujug ragrag. Bari tarang paninggaran teh buncunur kitu. Ti kukur kakara nyahun naon anu sajadi panyababna sanggeus nempo ningali engang hiber di gireunana. Pasti eta paninggaran teh diseureud ku engang. Tuluy we ti kukur hiber nyamperkeun engang. Nuhun, anjeun geus nulungan kuring, ceuk ti kukur.
Ih, apaan orang teh wajib silih tulungan? Tembal na engang.